Anjir ya kuat kateuleum-euleum game ada denda komdis duh 115 juta hiji pertandingannya pas Bali ngajamu Persib. Bener-bener ya mah abong kanu beunghar meureunnya dirongrong we terus cenah mah cek Persib komdis aya 3 pelanggaran cenahnya. Tah nu kahiji ayana supporter away nyaeta bobotoh nu lalajo ka Bali, dendana teh 25 juta. Tah pelanggaran nu kadua cenahnya ngahurungkeun 2 player di tribun selatan. Hiji player masuk ke area lapangan di tribun selatan. Di bawah nanya hiji player di tribun sayap selatan cenah. Dilakukan ku bobotoh Persib. Tah cenah dendana teh 60 juta. Tah pelanggaran nu katilu cenahnya eta teh terjadina pelemparan botol botol kemasannya ke tribun selatan nu dilakukan ku bobotoh. Eta teh dendana teh 30 juta. Berarti totalna teh 115 juta. Aya ku pedo eta mere dendanya. Keur naon eta duitna teh meureun keur ngagaji klub tatangga kitu keur naon nya. Asa ku teu euleum-euleum gitu. Ngewa-ngewa kunaon sia teh koplok aduh ai. Keun ulah engke ge aya babalasna nya anu bau mah anu buruk mah lila-lila ka panggih. Keun ulah cing sabar we Persibnya. Urang oge nu lalajona sakareuheul nya sebagai bobotoh. Semoga we kahareupna mah aya jalan kaluarna kitu nya. Majulah Persib.